Cah Haji nu penting ulah sampai gara-gara beda pergaulan urang jadi musuhan. Cah Haji Nis, nah ayeuna mah jarang kumpul jeung urang. Emang aya kumpulan naon Nur? Urang teu nyaho. Nya, kumpulan ibu-ibu lah. Biasanya kan urang ngopi bareng. Oh, urang teu diajak. Lain teu ngajak, meureun kaliwat we. Lamun teu asup circle nya tong heran. Lamun teu nyaho nanaon. Nur, tadi si Nis nyapa ke Cah Haji, tapi Cah Haji pura-pura teu ngadenge. Cah Haji, dia aya dahareun keur ibu-ibu abdinya kalobaan. Iya Cah Haji. Waduh, gening masih daek mere dahareun. Mau dendek cari buka. Aduh, kasaha deui nya ieu nangan duit. Aduh, hampurannya Cah Haji, lain teh hayang nulungan. Abi oge sarua karo bapak ngabutuh. Hampurannya Cah Haji. Nur, tulungan Cah Haji Nur, Cah Haji dek minjem duit. Lamun anak Cah Haji geus transfer, teh dibayar. Hampura Cah Haji, abi geus beak duitna, geus dibalanjakeun. Cah Haji, kunaon ngalamun? Cah Haji butuh bantuan nih, Cah Haji butuh duit. Butuh sabaraha Cah Haji? Lanjutkan nih. Hayo Cah Haji. Nuhun ya nih. Padahal salila ieu Cah Haji sering ngabaeudan maneh. Teu nanaon Cah Haji. Bertetangga mah teu kudu satu circle. Nu penting lamun aya nu ngabutuhkeun, urang tetep saling membantu. Cah Haji karek sadar nih. Boga loba babaturan teh dalam satu circle belum tentu loba babaturan loba ge nu tulus. Cah Haji nu penting ulah sampai gara-gara beda pergaulan urang jadi musuhan. Jeung teh sakabeh jelema kudu asup circle urang. Tetaplah menghargai tetangga karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang paling populer, tapi siapa yang paling peduli di saat kita membutuhkan. Bener teh. Baladageun. Nice.